Dipayo sumata urang sami-sami panjatkeun puji kali syukur Allah Subhanahu wa taala. Kalayan putra sareng ibadahna alhamdulillah urang sadayana dina bumi ayeuna biasa kumpul ngariung dia berkatan dina rangka pengampul ilmi anu biasa kurang dilaksanakan dina malam samasa. Mudah-mudahan urang sadayana kenging rahmat sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syarajuna sallallahu alaihi wasallam biasa paparosna dikacargakan kadungan alam angkutan ulang sadayana yutosna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejilan kepada keluargina, kepada sahabatna, pada tabiina, kaum tabiina, mudah-mudahan ulang sadayana wabil khusus anu sami hadir di tempat-tempatan kalau berkabul dan umat mantena malam manggar keking sapa dulu menjaga birawan jasa. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadayana alhamdulillah dina malu salahsadina pamitan pantos kapi 10 Rajab ya. Insyaallah DKM Amiklas sejak melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Ada Nabi memperingati Isra'keun dan Mi'raj dengan junjungan urang sadayana kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rajaban kalaban jadwal tahunan DKM PHBI sajabi di Maulid Nabi Ogaya Isra Mi'raj. Insyaallah pamitan serencana merencana kita pada ayat sapamoros sareng ustad anu baris maparis tausiahna upami aya wanggelan insyaallah dina malam Salasa ini kami urang ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Mudah-mudahan kita meleset dan waktu sesuai sareng kosongna mubalik. Insyaallah palingan serequest ke palingan Rajaban insyaallah pada Ustaz Fauz Nur Dr. Fauz Nur dan ke ngabedah perkawis komunitas Nabi sallallahu alaihi wasallam secara para wali miwah para sadherek sadayana jalanan waktos pamitan adalah Isa kurang sami-sami kawitan di pengawasan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim ka besar Ustaz Rodi dan Rodi mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah la La
la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji sareng syukur kagungan Allah Maha Gofur. Alhamdulillah dugi kadanget anu ayeuna urang masih kene dipaparinan kesempatan yuswa sehat sempatna, utamina urang masih biasa ngalaksanakeun sagala poin ironing naon diparentah ku Allah, utamina dina dangan nu ayeuna ngalampungan pangaosan. Mudah-mudahan sanaos hujan ngariri cik dengirangan semangat bapak-bapak, ibu-ibu, saya ibu-ibu manya, bapak-bapak, para pemuda, mudah-mudahan hadirna ngajantenkeun lungsurna rahmat kali barokahna Allah ka urang sadayana. Shalawat kali salamna mugia tetep didugikeun ka panutan urang sadayana, utusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dugi kanu janten keluargina, para sahabatna, tabi'in wa tabi'atna, mandar mudah-mudahan dugi ka urang sadayana, urang diangkeun janten umat anjeunna kenging syafaat di manteuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengatur waktu penata acara mukusim kuring dipihormat, atur nuhun kana waktosna nu parantos dipaparinkeun ka simkuring kanggo cumarios ayuneun bapak-bapak, pamuda, jamaah sadayana dina rarangga ngadugikeun katerangan-katerangan Allah kali Rasulna oge para alim ulamana, mudah-mudahan sing ageng manfaatna kanggo sadayana. Tegakantun aparatur pemerintahan setempat, baik KRW-ana, kali jajaranana, KRT-ana, kali jajaranana, KDKM-ana, kali jajaranana, sami-sami hadir di tempat, sami musim kuring dipihormat, para tokoh agama, para kiai, guru-guru urang sadayana, oge tegakantun bapak-bapak, para pemuda sadayana, sami-sami hadir di tempat, sami musim kuring dipihormat. Alhamdulillah simkuring sadalami terbiasa silaturahmi ayeuna biasa silaturahmi deui sareng bapak-bapak, para pemuda sadayana. Wioskeun janten kulangkina pendamping nabi rasa rindu tah kitu nya insyaallah katawis musim kuring bapak-bapak, pemuda sadayana nuju sarareha. Dalam Bapak, alhamdulillah nuhun sararehat mah mudah-mudahan sapapaosna sing sararehat barokah sanes kantena harasil sagala rupi pamaksadanana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ahli pangaosan sadayana musim kuring dipihormat sesuai pamunut sae di dieu mah pangaosan teh dijudulan janten mubalik teh ngadugikeun sesuai judul sae keneh ieu setuju simkuringnya judulna sesuai pamunut di para jamaah sadayana. Ayeuna sakedap deui urang teh detik-detik dikantunkeun ku 2025. Urang kantun sababaraha dinten deui ending salasa kebo 2 dinten deui nya 2 dinten deui urang dikantunkeun ku 2025
berarti urang bade mayuna 2020 tangtos satahun teh sanes waktos anu sakedapat 330 sekian harinya satahun teh. Tapi duka kunaon Pak, ayeuna mah ujung-ujung dintenannya minggonan sasihan tahunan ge ayeuna asa teu karaos waktos teh nu mawi sok aya nu ngalawan geuningan teu karasa. Asa kamari 2025 geus rek 2026 terusnya. Padahal upami ngemutkan awaktos da anggar ieu satahunna sekian bulan, sabulana sekian minggu, saminguna sekian hari. Tapi kunaon dina waktos nu ayeuna mah waktos teh asa sakitu nyereletna, terekna. Duka ieu teh nandakeun betah teuing di alam dunia ieu teh. Betah kita di alam dunia, padahal cek simkuring mah can pati bener eta jawaban betah. Dalam geus bener-bener betah di alam dunia mah rek dibere aya atawa teu ayana moal aya arah eta betah ngaranna. Ari urang mah alhamdulillah betah keur loba duit. Lamun keur teu boga duit sok rada teu betah cicing teh. Leres kitu. Naon sababna? Da urang mah nyimpen betah jeung bunga teh dina duit. Lobaan duit datang bunga, teu boga duit leungit bungana. Tah makana para bapak pamuda sadayana dina urang bade mayunan taun anu enggal 2020 genepkeun. Sok sanaos sanes taun urang, da taun urang mah hijriah nya. Tapi da anger ari tanggalna masuk di arang ieu ku urang. Malihan sakapun mah ngaku muslim, tahun urang mah hijriah, tapi ditanya mulut jeung silih mulutna mah tahun urang kadang teu terang. Leres terang keneh kaum gaji ceuk paribasana tahun gajinya di Januari dugi ka Desember teh katalhar. Tapi tahun hijriah mah kadang ujung-ujung mustami aja nyalira ge sakala sabaraha Rajab ieu teh culang cileun kitu. Lemawi sesuai urang ayeuna pangaosan bade bayunan taun anu enggal judulna teh nyaeta menyambut tahun anu baru dengan penuh kesadaran bukan kegaduhan. Luar biasa. Jadi urang sambut tahun baru anu enggal ayeuna 2025 ku 2020 genep teh ku cara sok sambut pinuh ku kasadaran ulah ningeureun kagaduhan. Carana aya sababaraha poin. Lantas urang teh kudu kumaha ieu mayunan taun baru anu enggal teh nya aya sababaraha langkah anu kedah ditempuh ku urang sadayana pikeun merayakan atawa menyambut tahun baru anu enggal. Ulah riweuh Pak, daripada urang bikin gaduh sok urang sadar kana diri. Da sabenerna mah punten ceuk simkuring ieu mah sangkaan anu boga taunna mah orang-orang batur kitu lain muslim sigana mah da teu ngarayakeun sigana naon sababna ceuk orang luar teh nya anu lain muslim anu boga taunna urang mah geus teu kudu riweuh milu ngarayakeun naon sababna da dirayakeun taun urang mah lain ku urang batur ieu keun we sok urang buktikeun bisi majarkeun bohong rek datang tahun baru anu sok bikin macet di jalan muslim non muslim dalanya sok urang buktikeun rek menyambut tahun baru loba nu diinditan ka ditu anu ka laut anu ka gunung ka dieu anu bikin macet lain batur urang-urang kitu anu ngadagoan waktu jam 12 peuting nepi ka beak karep beak dengkak rek nyeungeut petasan saha kurang-kurang keneh leresnya kitu. Dadak sigana sangkan simkuring batur manu boga tahunna acai cing geus sarare talibrak. Urang we nu riweuh mah. Nu riweuh meuli petasan urang nu riweuh ngadaguan jam 12 peuting rek ningali kembang api geuning da pergantianna teh jam 12 pan. Terusnya beda jeung tahun non hijriah, ari hijriah mah magrib. Tah makana para bapak hadirin sadayana aya langkah-langkah anu kedah ku urang ditempuh pikeun urang menyambut tahun baru ku cara urang pinuh ku kasadaran ulah ku gagaduhan. Nu kahiji teh urang seueurkeun muhasabah diri.
Nah, cedapat muhasabah diri atanapi introspeksi diri. Aya waktos 2 dinten deui kanggo urang mempersiapkeun menyambut tahun baru anu enggal. Sok sanaos eta teh urang teh yuswa teh duka dugi duka moal kana 2020 genepnya. Sok sanaos kanggo 2 dinten deui, 2 ti dieu, 2 edi, 2 pageto, duka bawa pas urang rek awal tahun baru urang aya terang. Laras teh, tapi dipersiapkeun mah kedah. Urang mah tetep we, mudah-mudahan kayuswaan kantenan ayeuna Rajab, 2 sasi deui urang bade mayunan Ramadannya. Mudah-mudahan sing darugi yuswana kana Ramadannya, kalian sing raya milik rezekina. Amin. Tah nu kahiji teh para bapak hadirin sadayana, urang seueurkeun muhasabah diri. Evaluasi salami urang sataun kapengker lamina. So, sing seueur naros kana diri teh nya seueur ke naros kana diri urang pribadi sewang-sewangan kanggo sataun kapengker lamina diantawisna nu kedah ditaroskeun ka diri teh naon hiji geus bener can ibadah urang ka Allah naha ningkat naha turun ti kaping hiji Januari kamari dugi ka ayeuna bade panutupan 2025 sok muhasabah diri tanyakeun ka diri teh geus nepi ka mana ibadah urang salami sataun kapengker lamina naha naek naha turun jawab baik jawab punya diri masing-masing ya dan terang kana jawaban eta pertanyaan dan nanyana urang pribadi nu ngajawabna ge urang pribadi sok muhasabah diri Gusti asa kamari tanggal 1 Januari 2025 ayeuna urang geus rek ditinggalkeun ku 2025. Sok aduh Gusti, lamun ngalanjepan kana diri utamana dina ibadah. Sok tanyakeun. Salami sataun kamari lamina naik henteu ibadah urang teh. Nah atawa sabalikna salami urang sataun kapengker lamina ngadon turun. Wajar. Nami-nami manusia kudanya sok katerapan ku al-insan mahalul kotor wanisian teh terus kadang naik kadang turun ngan stopi ku urang muhasabahan diri urang teh introspeksi diri evaluasi Gusti geuning dilanya pantaun kamari ibadah teh asa beuki kendor nya lain naik sok eta introspeksi diri muhasabah diri urang teh pikeun ngajadikeun taun anu ayeuna mah sing leuwih giat dina ibadah kan tenan atuh Bapak upami ngemot kana yuswa urang 2025 kamari genep 10 berarti sakedap teh genep hiji lamun genep hiji sakedap teh genep 2 cobi yuswa anu sakitu relatifna anu benten-benten lamun ngemot kana diri geuning umur teh geus kolot tapi dina ibadah can aya peningkatan datang waktu sholat hari datang waktu ngaji rea segala rupa makana yuk hasibu anfusakum qabla an tuhasabu urang riksa urang beunteun diri urang teh utamana dina ibadah geus nanyakeun ka diri masalah ibadah teh loba ningkatna loba turunna tanyakeun deui ka diri kahadean naon salila sataun kapengker lamina nu geus dilakukeun ku urang ieu pertarosan teh aya dina diri urang jawabanna salami sataun kapengker lamina ti kaping 1 Januari 2025 tahun kamari dugi ka ayeuna geus nepi ka mana urang gawe kahadean geus nepi ka mana pastabiqul khairatna geus nepi ka mana berlomba-lomba di dalam kebaikanana nu terang jawabanana iwal di diri urang nu mawi Bapak pun so daripada urang menyambut tahun baru kupinu kagaduhan ya bikin gaduh gitu bikin onar nu teu pararugu ruang liung nu teu pararugu komo nepi ka ngarasakeun masyarakat mah mending urang seueurkeun introspeksi diri urang sewang-sewangan hiji nu kudu ditanyakeun geus nepi ka mana ibadah sataun kamari kelamina nu kadua nu kudu ditanyakeun ka diri teh geus nepi ka mana urang loba dina gawe hadena
Nu katilu nu kudu ditanyakeun ka diri urang teh, dosa naon wae nu dipilah Pak urang salami sataun kamari urang cing Bapak punten lamun simkuring naros ieu mah nya tangtos gaduh jawaban masing-masing sataun kamari lamina seueur keneh hadena seueur keneh ngalakukeun dosa emut tapi emut bade diintrospeksikeun ku diri sewang-sewangan bade Gusti geuning salila sataun kamari teh lilana gawe hadena mah teu sacuil-cuil acan tapi lamun ngaragap kana gawe dosana ya Allah ya Karim geuning dilanjepan ku diri pribadi sewang-sewangan salila sataun kamari lamina geuning loba keneh dosa nu dilakukeun ku urang tilu kudu ditanyakeun teh dina muhasabah diri nu kaopat eusi dina muhasabah diri nu kudu ditanyakeun ka diri teh naon cing hubungan diri urang jeung Allah jeung papada manusia hade henteu eusi tina muhasabah diri hiji tanyakeun ka diri ibadah loba keneh naikna atawa turun nu kaduana tanyakeun ka diri geus loba ngagawean hade henteu dina sataun kamari lamina nu katilu nu kudu ditanyakeun dina eusi muhasabah diri teh geus tepi ka mana naon anu dilakukeun dina perkawis dosa nu urang sok dilakukeun sataun kamari lamina nu kaopat tanyakeun ka diri geus nepi ka mana hubungan diri urang jeung Allah hubungan diri urang jeung papada manusia nah bener acan hubungan urang jeung Allah nah bener acan hubungan urang jeung papada manusia da urang mah pancek simkuring ge jeung Allah can pati hade jeung manusia ge kitu teh ya leres teu Pak sok tahun anu ayeuna dina raraga menyambut tahun baru 2025 hasil tina urang muhasabah diri hasil tina introspeksi diri urang sing leuwih hade tahun anu ayeuna mah daripada tahun anu kamari rek dina ibadahna rek dina gawe hadena rek dina hubungan diri urang jeung Allah rek dina hubungan diri urang jeung papada manusia tahun kamari disilali keneh dina ibadah tahun kamari bisi keneh harerese keneh dina ibadah bisi tahun kamari can pati getol dina ibadah tahun ayeuna mah kantenan sisa yuswa urang leres-leres anggo pikeun ibadah ka Allah bisi tahun kamari mah urang teh loba keneh goreng jeung papada manusia eureunnan tahun ayeuna mah sing hade ka manusia rek kanu hade kudu hade rek kanu goreng kudu hade urang macan bisa nepi ka dinya teh batur hade urang hade batur bager urang bager kakarek nepi ka dinya urang mah hirup teh ngan lamun batur goreng urang mah leuwih batur korek urang mah leuwih kitu esenya ese bapak ge hese sami simkuring oge bager teh kan bager we barang bere teh kan sok barang bere dapat tara barang bere mah cadu ceuk paribasana kudu mere dapat oge korek hesenya Allah sok tahun ayeuna mah siap getol dina ibadah siap dileurkeun pada meunangan sae siap sae jeung papada manusia moal silih gorengkeun Bapak Ibu semua teh tentu sarana lempung geuning sing emot kapungkur Bapak kirang kumaha sapuh urang jang sing daek ibadah sing daek diajar salat sing daek diajar ngaji meungpeung budak keneh meungpeung orang keneh mana we emot kitu ge Bapak kapungkur urang awal leuwih kasebut teh engke we mama daek salat mah daek ngaji daek ibadah mah geus kolot lamun dileunyepan eta bahasa teh bohong bohongna naon baheula keur ngora hese beuki dieu beuki kolot beuki harerese teu mawasnya pada asa kurang kumaha baheula kolot ditah ka urang dina kahadean urang sok ngalawan ku ngajawab engke we mama daek ngaji mah bapak geus kolot bere maot ayeuna mah waktuna urang-urang waktuna poya-poya menikmati masa muda baheula puguna mah beuki kolot teh beuki karasa beuki horean beresnya yeuh menawi insyaallah tah hadir ayeuna ieu
Mudah-mudahan simpi rahmat kali barokah Allah Subhanahu wa taala. Hiji. Mana teh? Halo. Sabar. Ieu teh siga nu karalang piknik ieu mah nya. Padahal ngahareuleuh araya ieu teh aya. Naon nu kahiji teh? Muhasabah diri dina raraga menyambut tahun anu enggal urang pinuh ku kasadaran ulah bikin onar atawa gaduh sok introspeksi diri kesina tadi aya. Nu kadua cara tempuh urang pikeun menyambut tahun baru dina raraga urang mayunan tahun anu enggal. Langkah nu kadua sabada urang nyeueurkeun introspeksi diri, nu kaduana urang diajar nobatan dosa nu tos kalangkung. Sing sadar kudu ngaku nya, kudu ngaku diri lamokot ku dosa, kudu ngaku diri seueur milampah ka awonan. Jeung urang sing rumasa urang seueur ku doraka, yo urang sasarangan sadar kana diri ku ngalangkungan istighfar minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang bade mayunan tanah legal teh Pak, urang seueur ke istighfar. Oh, berat lenyap Pak. Satahun kapangari? Kapangka 12 bulan. Lamun diundang banding Pak antara hade jeung dosana, antara amal sae jeung amal dosana, asa seueur kene dosana Pak. Rumaos Pak. Hiji dosa ka Allah jeung ka Rasulna, seueur ngabangkang aturan-aturan Allah jeung Rasulna. Nu kadua dosa jeung ka papada manusia Allah ieu karim. Dosa ka papada manusia teh panleuga, rek dosa ka kolot, rek dosa ka nu jadi istri, rek dosa ka nu jadi anak. Rek dosa kanu jadi mamang, bibi, encan kata tangan deukeut jeung rapatna, encan dosa ngobrolkeun batu, nya, encan dosa dina medsos, geus. Ari hirup hayang sagala babari, ari dosa masih kene dileukeunna. Leres teh? Leres? Ari dosa boga dosa, sami, nya, sadaya nu hadir ayeuna insyaallah teu luput tina dosa. Ngecek simpuring aya kata-kata mutiara, jalma nu hade teh lain jalma nu teu pernah ngalakukeun dosa. Jalma nu hade mah di mana ngalakukeun dosa gagancangan tobat ka Allah teu balik deui kana eta pagawean, eta jalma nu hade cek simpuring. Jadi jalma nu hade mah lain nu teu pernah ngalakukeun dosa, mah. Jalma nu hade mah ketika ngalakukeun dosa sok gagancangan istighfar minta hampura ka Allah. Bari ulah balik deui kana eta pagawean dosa. Dosa urang teh Pak ngalangkungan jerona lautan. Dosa urang teh ngalangkungan legana lautan. Dosa urang teh ngalangkungan jangungna gunung. Tapi ternyata sabadag-badag dosa urang leuwih badag keneh ampunan Allah ka urang sadayana asal istighfar. Mumpung aya keneh waktos Pak. Dalam urang minta balik di ketika di alam barzah moal bisa Pak. Boro-boro di alam barzah ketika ruh tos dina tikor urang rek lepas dina raga urang istighfar geus ditutup lawang tobatna Pak. Ya, mata mun pengeruh aya dina raga urang kene, urang dibere kene kesempatan ku Allah, sok urang istighfar. Mayunan tahun baru teh urang istighfar. Ya Allah, ya Karim, rumaos abdi lamongkot ku dosa anu teu pantes abdi teh leuweut kana surgana Gusti. Tapi da abdi ge moal kiat kandangan panasna seueur neraka nya. Insyaallah nu hadir ayeuna mudah-mudahan aya dina hampuran Allah Subhanahu wa taala. Beres ka pangaosan teu aya di hadir ayeuna teh kaluar nanti macintos aya dina hampuran Allah Subhanahu wa taala nya. Hoyong langsung sae tahun anu ayeuna 2020 hoyong langsung sae daripada 2025 so istighfaran dosa. Ulah asa diri pangbenerna, ulah asa diri teu boga dosa eta kasebutkeun jalma pangpedogong-pedogongna. Sok ti ayeuna nya astagfirullah astagfirullah
penyakit nu dina diri urang teh dosa nya rek dosa dohirna ku teu dohirna rek dosa nu teu karasa atawa nu karasana obat teh naon istighfar minta hampura ka Allah ulah bertegong nya sing ngarumasakeun diri teh lamukot ku dosa ulah majar maneh hayang babari dina usaha ulah majar maneh hayang lancar dina kahirupan ulah majar maneh hayang barokah dina rumah tangga tapi dosa teu dieureunna tahun anu ayeuna panutup dina 2025 istighfar eureunna tahun 2020 genep mah kudu ngajang ka Allah eureun tina gawe dosa urang tobat babarengan insyaallah moal aya dosa nu teu dihampura ku Allah asal tobat istighfar ka Allah siap? Siap? Sabaraha kali urang istighfar ka Allah sadinten sawengi? Sabaraha kali? Seueur Ustaz, bakat ku seueur-seueurna teu kaetan da ketaratea ngeunannya. Allah ya Karim. Urang mah jalma biasa, nu can karuan asup ka surga, nu can karuan salamet kana istighfar harerese. Allah ya Karim. Angger mah Bapak nanggung sok jerit ka Allah. Rek bobo istighfar geula, buka bobo istighfar geula sok betah insyaallah. Dua, langkah nu kadua daripada urang yang hareupan tahun anu anyar ku seueur gaduh komo nepi ka ngaresakeun masyarakat nu kaduana meuning keneh anggo diri urang dina mayunan tahun baru teh ngalajepan dosa nu kalangkung pikeun ngaistigfaran supaya datang hampurana Allah kitu. Nu katiluna nya nu katiluna dina raraga urang mayunan tahun anu enggal sabada ngaintrospeksikeun diri urang ngamuhasabahan diri urang nu kaduana nyaeta tobat minta hampura ka Allah nu katiluna urang seueur syukuran naon cenah syukuran wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Cek Allah nya cek Allah dina surah Ibrahim ayat 7 lobakeun syukuran. Naon ari syukuran teh? Lobakeun nganuhunkeun kanu mere sagalana ka urang. Sok di tahun anu panutup ayeuna syukuran. Syukur tina naon? Nepi ka ayeuna urang dibere keneh umur, Pak. Coba batur mah baraya urang dulu urang tetangga urang tahun anu ayeuna mah teu ngasaan tahun anu anyar. Urang alhamdulillah umur aya keneh, jaba sehat, utamana mah syukuran nepi ka kiwari urang istiqomah dina ibadah. Nu mahal mah ieu, Pak. Ku Allah nepi ka ayeuna dibere keneh ka istiqomahan dina ibadah. Syukuran di teh Pak. Cek dina hadis qudsi sajalma nu tara syukur kana nikmat ti Allah, sajalma nu tara sabar kana balai nu dibikeun ku Allah ka urang, maka urang teh diusir ku Allah kaluar di langit kami, kaluar di bumi kami. Matak jalma nu tara syukuran ka Allah mah Pak diusir ku Allah. Jalma nu tara sabar kana balai ti Allah mah diusir ku Allah. Cing kira-kira pun Bapak diusir ku Allah, jalma diberi nikmat ku kami, diberi rezeki ku kami, tara syukuran aja cek Allah teh keluar ke bumi kami. Mereka mana? Keluar di langit kami. Mereka mana coba? Urang di ku Allah diusir di bumi jeung di langit, mereka mana? Padahal dua hal ieu syukur jeung sabar teh hese pisan. Hese, Pak. Keur sehat poho kana syukuran, keur lancar usaha poho kana syukuran, dibere balai musibah saeutik arah we jeung arah. Leres teh? Kumaha? Gusti. Sajalma nu syukuran kana nikmat di Pangeran, rezeki tangtu ditambahan nu aya oge dileuwihan la azidannakum lobakeun syukuran. Gusti
Alhamdulillah dugi ka tahun anu ayeuna 2025 pamungkas bade mayunan tahun 2020 genep kantenan aya dina sasi Rajab anu ayeuna. Nuhun Gusti Yuswa teh geuning ngaraosan deui tahun anu enggal. Nuhun Gusti geuning Yuswa teh ngaraosan deui sasi Rajabnya kitu. Salam ayo kabatkeun jalmi syukuran ka Indang Allah sok sing emut minimal ketika urang kenging ka bunga teh ngucapkeun alhamdulillah. Ceuk sapali keterangan Bapak bebeja bunga ka batur teh mangrupakeun syukuran. Bapak lamun meunang milik bebeja ka tatangga, yeuh Kang ade gerakan. Ya alhamdulillah kan di mana wae rezeki mah naon kitu. Heeh keur mabutuh torojol teh mere duit sagepok meuli bunga. Sanajan dina buktina mah bebeja bunga ka batur teh moal mere ieu. Ya. Eta teh mangrupakeun syukuran, Pak. Kan urang mah hese. Lamun bunga ngararumput, lamun cair areueuh telok. Giliran susah, urang waktu datang. Da jalma mah bisa dicirikeun kitu, Pak. Leres kan? Giliran ke kapapayitan, giliran ke susah, teu boleh unggal sidikna unggal waktu datang ka iman. Giliran cair, datang katingali tarang-tarang aja. Ini tuh ya Bapak. Ada oh sampai ada itu kan orang dia tuh. Allah iya kan. So, ceuk sapali keterangan urang bebeja bunga ka batur, ngajan dina buktina moal mere ieu eta teh syukuran, Pak. Mata ayeuna mah kieu Pak prinsipna. Ulah sok loba ngobrolkeun kasusah ka batur, nu loba diobrolkeun ka batur mah bunga we geus kitulah eta mah. Leres teh? Nanti balik urang mah bebeja ka batur mah susah. Marukan berenung ngadengekeun teh bakal nolongan, Pak. Leres teh? Keur naon, Pak? Tak simkuring mah jujur, Pak. Cek batur ieu maloba nu ngobrol ka simkuring da iman hareupeun barong ta aldi mah terangannya cek batur ieu. Ustad mah nya katingalna teh bunga. Subuh balik di masjid kieu hareupeun barong. Sika teu boga beban dijawab ku simkuring. Eueuh gunana bebeja susah ka batur. Keur cukup susah mah kapal sorangan. Da keur naon sapoe, Pak? Nu deukeut jeung urang ketika urang bebeja bunga, kadang mah teu ngawaro-waro acan, teu ngadenge-dengekeun acan. Komo nu keuleun ka urang mah keprok pae teh. Leres ka? Ah enjoy, Pak. Matak punten Bapak cek simkuring ya. Matak ari jero ulah sok neangan aya, nu aya can karuan tenang. Nu diteangan ku urang mah tenang, Pak, lain aya. Ari urang mah nu diteangan teh aya, lain tenang. Nu diteangan ku urang mah dina kahirupan cek simkuring, Pak, katenangan ulah aya. Nu aya can karuan tenang. Anu tenang pasti aya, sanajan teu sagala aya. Berang contohkeun. Bapak terang nu gelo. Terang nu gelo. Cing ari nu gelo cager geuring. Cager geuring. Cager geuring. Geuring pikiran anak tapi cager awakna mah. Sok ka urang buktikeun. Ternyata ilmu mah di mana we, Pak? Lain ditah garelo kan lain. Bisi bajakeun ditah gelo. Ternyata ilmu ge aya nu gelo, Pak. Yo punten. Nu gelo mah geuring teh kursa batas pikiranna, tapi katingali ku urang mah awakna teh cager. Padahal mun cek syariat nu gelo punten, lempang teu disesendal, teu disenal-senal acan. Mun hujan leuleumpangan, hujanan mun panas leuleumpangan papanasan. Ngawadahareun ti mana wae, kadang tina sampah usaha di dahar we, digeunggeureukeun geuleuh ulah di dahar. Tenang we enjoy di dahar. Leres teh? Tenang hirupna teh awakna cager. Sanajan geuring pikiranna. Naon konsepna cing Pak? Tenang. Heuh pan tenang eta teh naon konsepna nu jadi bikin nu gelo teh tenang. Naon cing? Lain hal geus boga tenang. Konsepna Pak ulah riweuh teuing nguruskeun kahirupan batur. Tenang berapa sok. Leres tah? Leres tah? Sok aya ulun nu gelo kapanasan pedah nu gelo deui babaturanana ke beuli motor aya tah. Leres tah? Lain ditah gelo ka ade Bapak. Aya ilmu ti nu gelo. Naon carana? Tara loba teuing nguruskeun kahirupan batur. Tenang, Pak. Sare di mana wae jongjon.
digeugeureukeun eta dahar teh geuleuh tina sampah bula lidah di dahar we nu ngobrol kumaha teu di waro lelempangan teu disenap kadang awak teu di baju-baju acan hujanan papanasan tapi cager tenang we ka ditu ka dieu ge seuseuliane jalan ge beban leres tah naon sababna teu riweuh deui nguruskeun kahirupan batur tah urang ge kitu meh tenang, meh jongjon, sanajan teu sagala aya siga batur, tapi tenang hirupna, ulah riweuh teuing nguruskeun tatangga. Ieu mah da urang mah kumaha? Tatangga meuli pajero, pan urang mah paranas di jero. Tatangga meuli kompor, urang mah kaburuan, riweuh. Usaha tara, tatangga poranya, uang ngepet, geus riweuh, geus. Gering, Pak, gering yakin. Batur udah usaha boga motor pan urang mah sudon timuna teh ke usaha tah gableng motor ngepet mah teu jauh emang ngepet bener geus geuring Pak sok geura lempengkeun hate urang Pak darasa hidup gelo ulah Pak ngan elmuna turutan urang carana lobakeun syukuran sok alhamdulillah Gusti dirasakeun ku abdi satahun kapengkeun lamina loba keneh nikmatna daripada balaina lo Gusti loba keneh bungana tahun kamari daripada kasedihna keun aya kasedih mah cek tadi ge ulah bija-bija ka batur nya geus ya alhamdulillah nuhun Gusti tahun ayeuna 2020 genep mah sing leuwih hade sagalana daripada tahun kamari amin oh dina segi usahana ekonomina keluargana papada jeung manusana sing leuwih hade amin nu kaopat itu terakhir terus jam 8 kira saparapat nu kaopat langkah menempuh urang mayunan tahun anu enggal urang seueur sadarkeun diri daripada urang seueur ricu komo nepi ka ngeureusahkeun masyarakat lobakeun rencana kanggo tahun payun sing boga planning Pak jang tahun hareup 2020 genep al insan bitabir wallahu bitakdir. Manusia itu punya planning, manusia itu punya rencana, tetap Allah punya takdir. So, rencanakeun jam tahun hareup, ti mimiti Januari, Februari, Maret, nepi ka Desember rencanakeun pokona tahun anu ayeuna rencana rek leuwih hade dina ibadah, rek leuwih getol dina ibadah. Ya, rek leuwih nyeueurkeun damel kasaya, geus kitu. Ustaz kudu boga planning kudu nya ngan masalah akur jeung teu akur nama Allah meuleuh apa sok rencanakeun ngan ulah riweuh teuing fokus kana nu direncanakeun kadang nu salah mah kieu Pak jalma mah riweuh ku waktu nu geus jalma riweuh ku waktu nu acan waktu nu ayeuna mah kadang urang teh teu difokuskeun pan waktu teh aya 3 Pak nya waktu teh aya 3 kemarin, sekarang, besok. Kemarin adalah kenangan, sekarang adalah kenyataan, besok adalah harapan. Aduh, asa gagas ieu nya. Tapi jalma mah sok riweuh kudu kenangan, sok riweuh ku harapan. Contohna kieu. Hanya kan mun kamari teu kitu moal pikieun. Ayo mikiran poe kamari. Dalam apa mata pikieun mah kamari teh moal kitu ieu aya. Darasnya. Daras. Aduh, hanya akal kamari lamun teu kitu ayeuna teh moal kieu. Mun apal mah moal kieu ieu, urang teh kamari teh moal kitu. Tenang naon, sekali-kali biarlah waktu yang berlalu mah, tapi sekali-kali kita harus menatap ke belakang, menoleh ke masa lalu untuk dijadikan masa depan yang lebih cemerlang. Pak kitu. Ari urang mah sok salah teh naon? Riweuh ku waktu nu enggeus, riweuh ku waktu nu acan, ngumpul jam lebaran. Gimana gitu? Pamajikan opres nyeun bolu cek salakina teh mangasaan jam lebaran. Meuli baju budakna mah bae di ajaran ayeuna ulah jam lebaran. Ngumpul jam poe nu acan paralugu urang teh nepi jeung teuna sing horeng teh 2 poe deui lebaran mawon salakina hanya ka aing mah bolu kamari si bapak yang ngasan tuh kitu. Kajian dibere ya bapak mah nututungna ieu mah walau ka dibukanya jam lebaran. Kue jam lebaran, baju jam lebaran, mau kena jam lebaran. Mereka kita nepi umurna aduhung Pak. Geus we dahar lebaran
make deui banyak. Artina kieu Pak. Kadang jalma mah ribut waktu geus ribut waktu acan, waktu mah ayeuna apa? La ilaha illallah la maujud la ilallah di dieu kieu ayeuna abdi tapa damel Allah. Punten Pak. Itu sugan kieu di ditu kitu isukan abdi tapa damel Allah. Di dieu kieu ayeuna hirup nyata irah apa? Ayeuna. Tapi moal saja mereka hareup. Tapi moal duka. Hirup nyata ayeuna di mana Pak? Di masjid keur kumaha? Keur ngawasnya. Daras teh hirup nyata ayeuna fokus ke waktu ayeuna ulah riweuh waktu nu acan, ulah riweuh waktu nu geus, tapi tetep planning mah kedah gaduh rencanakeun. Jam tahun 2020 genep kurang rek leuwih hade daripada tahun anu kabari. Geus pokona mah kitulah. Nya, siap. Siap. Naon teh? Aya sabari di palangkana teh? 4 hiji. 2 3 4 Alhamdulillah Gusti nuhun Gusti. Ajengan menepika kesangan kieu dedegen nerang alhamdulillah Gusti geuning kita inget hiji di acan. Urang simpulkeun Ustaz naon anu kudu diamalkeun ku bapak ku pamuda saberes pangaosan sesuai judulna heula. Judulna teh menyambut tahun baru ku kasadaran ulah ku karicuhan atawa bikin onar kagaduhan. Langkahna aya 4 dina raraga menyambut tahun baru anu tinggal ayeuna. Hiji ku cara urang muhasabah diri, geus sina teh tanyakeun ibadah geus nepi ka mana turun atawa naekna, tanyakeun ka diri salami satahun kamari lapina seueur keneh hade atawa gorengna, tanyakeun ka diri geus bener can hubungan diri urang jeung Allah jeung papada manusia. Nu kaduana menyambut tahun anu enggal ayeuna daripada kurang-kurang teu pararugu ka ditu ka dieu komo ngarasakeun masyarakat urang tobatan dosa pribadi sewang-sewangan. Nu katiluna dina raraga tahun anu enggal ayeuna menyambut anu enggal urang lobakeun syukuran ka Allah. Pamere nu dibikeun ku Allah salila sataun kapengkeun lamina. Nu kaopatna urang rencanakeun tahun anu ayeuna teh sing leuwih hade daripada tahun anu kalangkung. Mudah-mudahan Allah maparinan hidayah taufik ka urang sadayana. Mudah-mudahan Allah maparinan kakiatan ka urang sadayana, istiqomah ka urang sadayana. Mudah-mudahan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala tahun 2020 genep anu ayeuna nu dua dinten deui bage karadapan urang sadayana. Urang sing langkung-langkung sae dari sagalana, sing sae dina usahana, sing sae dina rumah tanggana, sing sae dina kahirupanana, sing sae dina ibadahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap mudah sakap diatur hapunten dina sanes kanten ngakirana. Allahumma fi ila qabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.